mewawancarai salah sahiji pedagang anu ngajajakan daganganna di wewengkon ieu. Langsung aja. Akang punten. Urang hoyong tegal widi supados akang hoyong meluangkan sakeudeuk waktuna kanggo urang wawancarai. Sadayan urang wawancari akang. Urang hoyong ngawanakan diri urang pihala. Jepangkan wasabi bagus yang ikan serta lecengan api juga karena masih kehujan. Kalinya naon kening akang ngepangkan wasta akang supayun. Kalina naon kening akang ngepangkan wasta akang supayun. Nami abdi. Lamun kami akang bisa masa depan juga atau sama lagi. Wah, pagi-pagi aya arah naga pas akang palagi saya dia. Lamun aya kening akang carioskeun sakedik kita kumaha arana. Oh ya be, guys ya, mending sayuran nggak pakai petri. Soalnya kan Ya, panseat pedagang. Nah, akang kan pas sampai lamun akang bakal aya cara akang kanggo ngumpul persaingan anu harat ieu kumaha carana? Wanci kanggo urang mugi-mugi usaha akang tadi mudah-mudahan pajeng sarta dilakukan lancar Allah Subhanahu wa taala. mudah-mudahan